Aduh, alhamdulillah ya Allah Gusti Pangeran Abi geuning kieu sasi sawu mimiti teh gogoda sasi sawu mimiti buat kaleuleus kieu. Aduh Gusti leuleus teh walak kaya asana teh hayang barang capek we teh jeung hayang barang eueuh asa geus teu kuat ningali jam 1 ningali jam setengah 2 asa heubeul-heubeul teuing ieu waktu bebersih gogodana haus jeung lapar ngabuburit lelempangan kayar teh hiji aya randa keur moe baju Gusti gogoda soca teh sareng cepil sagarupit teh geus balila dewek di dieu reureulan teu kuat capek euy Ih, jika si Ujang bro. Oh, si Ujang. Jadilah lah. Ayo. Ari Bang Emok tarik dipunahan moal. Kak atuh penahan gitu saminggu deui nya. Atuh lebar ukur meuli baju dulag lumayan. Oh meuni can aya Batur mah hayang. heuh sidikeun jang si Ujang hayangeun. Oh, atuh arek kayaknya urang bejakeun ku abi nya. Kai, ka mana si Kujang teh tinggal tadi? Ya tuh ku ibi we. Si emak ngagorowan. Naon mak? Ujang. Tuh di ditu di kebon Mang Yaya. Hayu, kai uang tinggal di ditu cik keur naon si Kujang teh? Ih, jadi menang-menang guys. Anjing eueuh hancur euy. Menang-menang cacing gitu euy. Bisa wae. Anjing kolot na magong nyumput. Ah si Kujang teh nya ngomongna rek sasapu rek beberes di balong teh cenah. Aduh, wah Gusti, kai tingali adi maneh. Aduh, Poe geus eta tinggal di kopi. yo, kemah tong dibere ieu geura ieu nya tong pangmelikeun baju lebaran. Tong mak. Kujang kopi. Aduh, karek sapoe puasa. Maneh geus teu puasa? Astagfirullahaladzim. Iya geus beak kopi sagelas. Ya Allah. Deung teh mali nu Ujang mak. Karek Eta naon tah? Ieu naon ieu kumis, ieu teh kumis. Nah ya dah diri mah dah dia mak. Iya beak sagelas. Karek puasa sapoe. Aduh, Opi deui we, opi deui atuh kagok. Ujang mah aslina puasa sumpah nama. puasa akhirnya menyet tujil di mana ieu tah? Tah, tapakna tah. Ieu tinggal saeutik deui kitu tinggal itu. Aduh, Pada Ujang ngopi minum kopi itu mah jadi asli. Sireum merenjang ku sireum. aku aing mah tinggal ieu. Ampun mak. Ya, hayang ieu. Karek sapoe. Geus teu puasa. Moal dipangmekeun baju dulag sia. Mesti sumpah teh gitu. Da puasa. Ieu mah nya puasa. Ih, mah ngabea minjem Bang Emok jeung beli baju puasa, jeung beli baju lebaran. Kita kopi geus seep sakitu atuh kagok Kujang beakeun Sok. Geura. Tah sok, hayu sariksaan geura budak ieu mah. Badagongna ka cida ieu. Karek ge puasa sapoe. Balikin Ampun. baju dulag mah. Heeh, paling masuk sia. Ngabelaan ka Bang Emok urang teh. Iya si manis mah. Dasar budakna. Bae teh bang mulikeun baju dolak oge asa cangcut anyar. Ieu keur naon atuh ieu teh ulah dipian teh puasa mah. Bedagong hirup teh. Sapoe puasa teh. Itu kenyai orang mah da teh udah puasa. Era ku budak tuh. Nu 5 tahun, nu 7 tahun paruasa. Nah, iya aki-aki. Karek sapoe. Geus ngagoding ieu teh. Ya kana. Hayo. Anu tong dibalik pulang. Mantong dibere baju lebaran ke Mas ya. Astagfirullahaladzim, Allah Pangeran Gusti Nu Agung. Perasaan aing mah da puasa, ditambahi timitian puasa, aing mah teu ngagodin cing supana teh teu rumas aing mah euy. Goblok pisan nyimpen kopi di dieu aing mah. Aing nyimpen ka teh balik, nyimpen ka diancam teh dipangmelikeun baju dulag. Aing mah boga patuhurung. Teh kurasaan aing mah tadi ngungkul ngimpi minum kopi hungkul jadi bedakna.
bawa ka dieu. Goblok teh anjing. Bah. Ku aing teh angan isa ieu nyeun matak. Ku aing teh angan aslina. Anjing asa anu kakarsekan. Meow. Ah, Kucing dia majang. kira aku suara ucing. Gimana ting ucing bisa ngomong? Ucing kafir. Gusti, iya mangkuk teh ku aing segegawak. Anjing kepanggil mau parang. Anjing mau parang.